Urang teu karasa, urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali. Maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali. Maca riyad eta teh anu ngaranna wali. Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali. Tuh keur ngobrol jeung wali urang teh. Mantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali atuh teh wadak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah mendingan dipindahkeun digotong ku urang beh kanyahoan ku kabehan habak tah keur teu nyambung nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung saeutik. Sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan. Ya, sia ditanya mah unggut-unggutan ngarti henteu. Pana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu, mending unggut-unggutan. Oh, berarti sia nipu diri cek. Urusan aing teh mah kos kitu mah. Habeng ke wali neulekeun. Oh, si itu ngarti berarti unggut-unggutan. Emang wali tetangga sia. Wali momal kacolongan. Sanajan unggut-unggutan da teu ngarti mah teu bae. Ya Allah, ya guys. Nu penting urang jadi pecinta wali Allah Subhanahu wa taala. Lah urang lamun nyaritakeun wali resep bae. Sanajan eap ngadengi ibadahna. Mana teu meunang sare lamun can ngantuk. Jeung sarena henteu meunang make anggel, teu meunang make ampar. Kudu sabisa-bisana sare we urang. Bari diuk sare masalah aya keur ngantuk mah. Mantak besi keur ngaji nyana diuk hees eta ge sarua. Halo geus urang ngangeunah tempat sare kasurna terus atuh anggelna dan euhang geus jauh kos kitu. Jauh sama kos kitu. Kitu keneh dina daharna. Sakumaha urang teu meunang neuleuh aurat ka batur, urang neuleuh aurat ka urang ge ulah. Geus atuh adab jadi wali mah ketika mandi ge moal daek sataranjang. Sebab mata neuleuh aurat batur haram, atuh neuleuh aurat urang ge sarua nisbat di wali mah moal daekeun nya mah mandi tanpa make alas. Geus make alas khusus paranti mandi. Kan urang mah di pantai los. Eta ge kitu ge kiai eta. Biasa pakai baju renang segala rupa, mesti siapkeun segala bahan segala naon. Teh kaya buaya gitu. Aduh, Gusti. Bari tapakur di mana horeng. Masya Allah karim. Nah, iyalah moal kaluar tina adab. Mentek Abu Bakar Syibli ditaros anjing jadi wali diangkat ku Gusti Allah jadi kutub bisa luhur kieu teh kumaha tina wiridan naon jeung amal naon amal ngaraksa adab ka Allah ketika kula ngamal maca Quran sholawat zikir tapi teu make adab encan naik-naik kaula teu naik-naik tapi begitu kula make adab Masya Allah Quran saayat 2 ayat karasa zikir teu kudu loba sholawat kitu keneh horenganan adab nu paling istimewa naon tadi antaran adab boga rasa hadir babarengan jeung Allah sakitu bae
geus kulantaran babarengan jeung Allah isin lamun ngalakukeun hiji perkara nu henteu dikaridho ku Allah eta we teh adab eta ya Allah ya Rabb. Mantak Abu Yazid al-Bistami ditaros ku muridna mama ai mama teh umur parantos sabaraha ayeuna Engko geus kolot Abu Yazid teh geus kolot ngajawab nyana mama mah karek 4 tahun murid kan kaget banyak ahli tarekat ngabohong lamun nyana ngabohong aku kumaha sejen geus kaluar deui nyana ngahuleung balik ke imah aing dijawab nanya sebener-bener ku guru dijawab dengan lalagaan nanya naon nanya sabaraha umur mama ipak dijawab punya 4 tahun 4 tahun orok coba tuh cenah tanya deui ka ditu atuh ke lalah ke situasi lah heula kudu ngeunaheun bener bisa babara poe datang deui ka dinya Waalaikumsalam oh ya anjir aya naon teh naon rindu we ka mama teh obrol nanya deui ai mama ieu umur sabaraha ya 4 tahun geus nya naletekeun deui balik deui babak kapanggih deui jeung babaturan kumaha geus saja geus pada tahu 4 Wangka di geus kolot geus wisat tah cek kuat cek jawaban 4 tahun ci atuh 4 tahun teu kaharti mun kitu mah 70 80 kaharti 60 lah ya 4 tahun teu kaharti sekali deh coba tanya sekali deh sia tuh nanya ini bisa carekan kamu baturan apa embu aing ngomong nanya siapa ya geus kadong sia ka ditu nanya ayo ngeun nang saminggu datang deui ka dieu Waalaikumsalam sia ka dieu deuk nanya 4 tahunnya geus kayawan mama saya teh kahartigan ai kudu dibejakeun mah kieu mama teh 4 tahun teu pernah poho ka Allah sadetik ge 4 tahun geus 4 tahun ieu mah mama teh teu pernah poho bae ka Allah sadetik poho teu pernah geus nu dianggap hirup ku mama hirup mama umur mama ku hari 74 tahun geus anu inget ka Allah asli 4 tahun nu 70 dianggap teu hirup mama teu hirup mama teh kadang inget kadang henteu kadang inget kadang henteu keur salat inget deui salat mah henteu keur ngaji kadang-kadang inget kadang-kadang poho keur ngaji Quran mun bari tadabbur keinget kadang henteu tah nu 70 tahun mah kos kitu teu dianggap hirup ku mama mama mah hirup teh kakarek 4 tahun eta teh nu asli mama mah doh lamun mama nyebutkeun nu hirupna 4 tahun lantaran inget ka Allah na eta nu 70 mah aya inget aya henteu teu dianggap hirup atuh sia mah modar kabeh atuh urang mah modar kabeh ja urang mah keur salat ge inget ka Allah hari itu bapan keur salat mah inget ka Allah keur zikir mah inget ka Allah ngan di luar eta aya meureun inget ka Allah na tah nu teu inget ka Allah nu poe-poe nu teu dibarengan inget ka Allah dianggap punyana teh teu hirup mantak mama yang cerikan teh kuari mah lain yang cerikan naon yang cerikan 70 tahun mama loba poho ka Allah eta sagedenya bae kos kitu urang mah teu pernah yang cerikan poe kamari tah poho jasa ka Allah sugan aya ceurik henteu jeung teu bisa urang mah ceurik teu bisa da urang cek majikan nawa salaki naon ge salaki aing ceurik naon asana ditolak cintana ya geus suuzon bae kan pamajikan mah suuzon bae nya mah nah tanya ku pamajikan ka haji emang ceurik naon neng gelis kunaon
poe kamari loba poho ka Allah. Sedih ka kamar poe kamari teh hampir loba jasa poho ka Allah daripada inget ka Dede. Cek wajikan ayo nganeng ekos gitu murikak mulu. Sekarang gaji celongok 2 minggu gebel. Dia saja hanteman gitu. Orang mau buka pemajikan teh kos gitu tah. Yang serikeun ka urang. Coba hayu nyaho datang ke mana ibadahna teh. Udah pada ditarohkeun kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, kuduna nu boga pemajikan teh nu surti begitu urang cerik yang cerikan naon enggak? Cerikan dosa kamari meureunan loba poho ka Allah. Aya kitu mah komo abdi ka. Kakak bae anu kadeuleuan maca Quran maca sholawat nu salat kitu komo abdi mameureun ka gede jasa dosa hampura ka nya. Tilok aya pan pemajikan minta hampura ka salaki. Tilok aya sabenernya na bae. Ini di kampak kurang hulu. Tilok aya eta hampura. Ya Allah, hayang urang boga pemajikan anu haju minta hampura ka salaki tah eta karak ahli sorga. Beuh, jauh. Masya Allah, kai. Ya Allah, ya asal teu boga salah bae meureun nya nanya. Ya Allah, ya Rabb. Teh ieu urang carita para aulia Allah mah takos kitu teh. Urang jaritakeun itu batu Abu Bakar Shibli Ma'rufil Qurhi, kemudian Junaidil Baghdadi, Buya Yazid al-Bustami eta mah tokoh-tokoh sufi nu ajaran-ajaranana ieu ditulis, diabadikeun, diamalkeun ku para pengikut-pengikut. Nah ayeuna eta tokoh-tokoh sufi. Mantak dek nganut kodi naon gitu ngaranna tarikoh mana kanyahoan ku urang. Tarikoh naon anu eta ajaranna. Tarikoh naon ye anu eta. Jadi satarikoh sholawat tah sasolawat. Urang lamun Tijaniyah sholawat Fatih, Syadziliyah, Nariyah, Qadiriyah, Munjiat, sholawat data tentang tu babacaan. Gitulah terus sampai sholawat mulai. Nah, iya orang-orang nyaritakeun naon ibadah wali geus moal katuturkeun jasa ku urang geus moal jasa hese. Sebab kudu lepas tidak kegiatan masya Allah salian Allah. Ulah aya pemikiran-pemikiran salian Allah. Ulah aya kegiatan-kegiatan nu bakal mohokeun ka Gusti Allah. Hiji be Allah, masya Allah. Urang mah keur salat ge poho ka Allah, keur ngaji ge kuari ye. Geus naon ngaranna siap-siap bae, moal datang ka geus ana mah ngaji ge, tungguan bae. Ieu malah ala kadar bae. Tungguan ku ente di pengkolannya. Kayak segede paling ge dan setengah 10 keluar. Geus. Eta ngaji bae ge kuat ka pohara tah. Aya aturan janji-janji kos karan itu. Asana mal jadi tan boga janji kitu tah. Aing ka nyahoan cenah sial merenta kiai. Sial nu sial ka aing. Ya Allah ya Rabb Gusti. Tah. Ya kitab-kitab nu kurang dibaca teh kitab wali. Mayoritas musannif, mayoritas muallif adalah para habaib. Zuriat Kangjeng, mayoritas 99% zuriat Kangjeng. Anu mengarang-arang kitab ieu teh. Ka ditu dagang tetet Al Hasani, tetet Al Husaini, jauh ti kararitu kabeh. Masya Allah, ahwal aya ngan dibandingkeun jeung pada zuriat lobaan kana zuriat. Masya Allah karim. Nyana atuh anu bawa anu boga cahaya anu boga sosorot nujang nyorot kesaantero makhluk-makhluk Allah. Tah
urang carita wali pasti resep ke kurang dicaritakeun ala kadar ieu mah urang mah siap isuk pokokna naon ngaranna tasbih kencengan tasbihna talingna besi pegat mawana 20 pan bae nu 19 jual pakai hiji bari jualan keneh bae Masya Allah hebat batah mere tasbih urang pake tuh nyana make tasbih pamere urang kabagian kan urang nu dibere nama husu urang nu merena dundutan sia dundutan atuh tasbih aing lagi dipake ieu tenang aing kabagian ganjaran deh pinter kode walau agodal imam lamun ngayakeun perjanjian imam melalui akad-akadan perjanjian akad iljan ke seorang kafir nu bedegung gagah anu bisa ditarohkeun kagagahanana nu nuduhkeun anak atin kana ngabdol gagah pohara Masya Allah imam teh tina kagagahan kafir tersebut teh ngabogaan kepentingan jariah maksudna seorang imam hayang nyalametkeun jariah kemudian minta pertulungan dengan janji lamun bisa maka akan diserahkan jariah tersebut ka manehanana nu penting aman Gispain putih hati lalati lamun dimenangkeun kagagahanana teh dengan kekuatan tuduhan iljan tersebut utiaha bikeun imam bere imam ka eta jariah nu bakal diserahkeun ka eta iljan eta teh kos kitu teh masalah untuk pengamanan au bigiria atawa lain ku didalahna si iljan tala teu meunang jadi lamun memang bener nyana kekuatan turunnya memang bisa mengamankan diperjanjikan menang na eta bisa diberikan fa ilam tuta pada saya lamun teu dimenangkeun teh nah wakila dicek-cek wakila diucapkan ilam yualikal jula bil fatih lamun teu nyumantelkeun imam kana upahan bilpati kala kemenangan pala ujratu mislin na ieu mah teu ngagantungkeun ku upah jariah nu penting nyana bisa ngahasilkeun ngamankeun jariah dengan kekuatan manehanana henteu dijanjikeun bakal dibere jariah kemudian nyana ngalaksanakeun menang nama lain menang nama menang ngan nyana henteu kudu dibere jariah tapi dibere ujratu mislin ya Allah ya Rabb ialah bahasa an nuduhkeun kana upahan lamun urang di ria di takrib aya jualah ieu ge sarua dipraktekkeun di dieu melalui bahasa jualah juli jadi make upah salah teh kos kitu teh nya saha anu bisa ngalaksanakeun
karena pengamanan jariah ngerebut dengan aman. Naon gitu ngaranna bisa nyokot dengan aman, maka bakal dibere upahan jariah tersebut atau upahan naon bae. Mendallani ala kilati kadzafalahu min hajariyatun. Saha jelema anu bisa nuduhkeun ka kaula atas kagagahanana kemudian bisa dicokot tah ieu bakal dibere jariah nyana ngomong hadhihi ta ieu hiya hadhihi ieu jariahna ku kula geus disiapkeun ku kula geus dicokot dengan aman. Artinya lamun perjanjianna dibere jariah bere jariahna jariah kafir. Lamun memang budaya perjanjian tatarina dibere ujratul misli. Kos kitulah falahu ujratul mislin. Fa ilam yakun biha jariyatun lamun memang taya jariah atawa aya nama jariah ngan maut qoblal aqdi fala syai'a. Mawas auna naon. Atawa sabada diperoleh ngan memeh dipasrahkeun. Maut wajib badalun wajib gagantina. Ai mah teu kudu dipanjang-panjang ngaji kos kieu mah. Ja memang hiji mah hese teu kaharti. Nomor kedua moal dilaksanakeun. Ieu mah ngan sakadar ayat tek sisa zaman baheula. Tapi lamun negara urangna dirobah bisa terjadi deui. Negara mana nu dirobah menjadi negara syariat atau bisa terjadi seperti itu. Au qabla zufrin atau meme diperoleh pala bil azhar. Bahkan wa in aslamat lamun asuk Islam jariahna fal madzhab wujubu badali. Maksudna kieu lamun teu aya sayembara saha nu bisa nuduhkeun jariah kemudian bakal dibikeun ka manehanana aju jelema kafir gagah siap menang ku manehanana benang saenggeus beunang kan jariah kudu dipasrahkeun ai prak jariahna asup Islam. Nah eta teh teu meunang dipasrahkeun nu Islam maka kafir ilis teh geus atuh kudu digantian fal mazhab wujubu badalin. Masyaallah wa huwa ujratul mislin badal teh nyaeta ujratul mislin harga umpama. Wakila kimatuha cek sakol mah harga manehanana bae. Ai ujratul mislin mah diperkirakeun eta wanita model kos kitu jariah teh tah sabara duit ujratul mislin ngaranna perkiraan. Oh, eta teh kos kitu mah bangsa 10 juta bayar. Atau memang harganya na bae langsung tanyakeun berani teu tah 10 juta wanita eta. Lamun teh mah dijual berani harganya na 10 juta dikeun berarti 10 juta. Geus komo nu teu mondok mah teu kaharti saya mah. Nu teu pernah mondok mah teu kaharti ngaji naon, boro-boro ngaji kos dieu ngaji wudu ge teu kaharti nu teu mondok mah. Nu teu mondok ngaji bab wudu ge puyeng jek ngaji cai bae ge cai. Aya cai tahirun mutahhirun, aya tahirun gairu mutahhir, aya cai mutanajis, aya cai musta'mal. Teu puyeng teh nu teu mondok mah, nu mondok ge puyeng. Nah, ieu mah komo ieu carita. Nga dieu mah kudu caritaan para wali, caritaan wali-wali Allah nerjemahkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis nerjemahkan wahyu Al-Qur'anul Karim. Urang maca ieu sarua jeung maca Quran sebenarnya. Masyaallah kan. Wa ana ala qadami jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaula aya di handapeun syariat nuturkeun teu pernah kaluar saeutik oge tina syariat aki kaula. Syariat bapa kolot kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu bisa nuturkeun pas syariatna kos Kangjeng. Dina ubudiyahna, dina muamalahna, dina munakahatna, dina jinayatna.
percis kos Kangjeng dina harti teu kaluar tina parentah Allah. Ayo coba urang mapan kawin ge urang maku nafsu, urang makan disebutna ge pemburu syahwat. Moal cenah kiai mah sogol teuing da mah pemburu wanita. Ya Allah, ya Rabbi, di mana aya nu herang di dinya aya urang. Ya Allah, di mana aya nu herang di dinya aya urang. Masya Allah, teta gara pemburu wanita. Nah, eta geus kaluar ti aturan. Salat urang makan ku nafsu. Loba jelema rakaatna teu dihitungan. Duha ge hampir aya 50 rakaat. Eueuh jelema teu salat duha. Masya Allah, urang teh wah nafsu urang. Tahajud gitu kene sakalina tahajud selembur nyahueun kabeh. Diudang-udangkeun cenah, "Weh, tahajud. Ayat tahajud berjamaah sagala. Nyana teu tahajud besepi. Sakumaha angkat tinjang. Sodaqoh 1000 bage kudu diberita-beritakeun. 1000 doang 10.000 geus gageter-geter nyana. Asana lamun sodaqoh 100.000 pinsan nyana mah. Supaya pas keluar tina syariat Kangjeng. Ialah Tuhan Syekh Abdul Qadir nu nyaritakeun kul waliyin ala qadami nabi. Jadi setiap zaman aya wali-wali. Di zaman-zaman nabi na aya wali-wali nu nuturkeun kana syariat nabi na. Urang kuari aya di zaman syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung aturanana atuh jadi wali urang. Jadi wali. Lamun urang teu kaluar ti aturanana ya wali. Eta kakarak zahir. Lamun zahir hungkul macan puguh jadi wali. Kudu dibarengan jeung batin. Nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung teh lisan nyebutkeun Allah, qalbu ge Allah Akbar, Maha Agung, qalbu ge agung. Geus akur gerakan qiyam dina salat zahir batin ge sarua. Ruku kitu kene, sujud kitu kene. Ye kudu zahiran wa batinan. Hese orang nyaritakeun batin sebab batin mah teu kadeuleu, teu katingali, ai lain ku bangsana mah. Ku bangsana mah kaciri. Ku bangsana mah model di pengajian dia. Aya para calo jeung calo atunya ge ngobrol di dinya teh. Weh sia di dieu. Oh, emang osok ngaji? Ya, ai keur kegiatan we cenah ngaji. Oh, aing ge sepi ku ari nu ngajual taneuh. Iyalah, orang ngaraji bae. Utang aing ngambalaya we. Sarua tuh kiai-kiai ngaji nyana-nyana deui. Nyieun grup. Eta jeung bangsana ngaranna jeung bangsana mah kos kitu. Kapanggil sia di dieu. Kumaha? Oh kasih aku mah, ku aing si SMS dadaekeun bangun nama. Atuh, itu aing ge sarua bae ke bareng apelna nya. Tas jeung bangsana mah ngarobrol teh jada teh. Roh teh jeung bangsana mah akur. Roh pemburu wanita jeung roh pemburu wanita eta bakal akur. Roh pemburu meteran atau jeung roh pemburu meteran aku, roh pemburu jabatan jeung roh pemburu jabatan aku, ya ente ada dia, kumaha kegiatan itu di situ. Alhamdulillah sih pasangkan sih, baliho, alhamdulillah,
tuh di pengkolan itu teh aya aing tadi dia teh make baju beureum eta aing. Aing mah make baju hejo aing wah. Oh, teu ngarobrol teh jada di dieu. Sia zona mana zona. Ngarobrol jada ge sarua. Tuh, ya juri jeung juri teh ngobrol. Nah, ayeuna ka ente emang malam ieu di mana Buludan? Ya aduh aing mah kamari 3 panggung. Aduh ente anu mah 7. Ya Allah ya Rabb. Datang ka subuh ada mah. Aya tuh ngadengekeun, eueuh juri. Ente daek we atuh ge asal jadi juri kieu ge. Tah ngarobrol aja ge. Geus keur cerita supaya kaharti. Oh atur roh kamil jeung roh kamil ge ngarobrol nya wali jeung wali. Sarua takos.